abdi teh hoyong tiasa ikhlas dina ibadah teh hiji tah ieu Bu abot ikhlas teh da ikhlas mah eta padamelan hate lain padamelan lisan sanes ieu teh ikhlas mere teh ikhlas bari porototan tanya ieu teh ikhlas mere teh jadi porototan gitu nya teh urang bari sieu nya ikhlas padahal henteu dina hate mah da kusir teh morototan da ikhlas mah lain lisan hate bak itu sekayaan jalan minum amak ngatan nyanyukeun atos na itu merototan mere teh ikhlas ibu lamun di pasar geuringnya ibu teh ada hoream di mere ka jelema eta teh bae urang teh kurawon hangser teh ya ngambak eta ieu teh ikhlas mere teh teh urang teh ikhlas ya sapan hatena mah henteu sabab ikhlasna lain pada mulan lisan tapi pada mulan urang teh ibadah teh ikhlas aduh ka teu apa ngan carana teh hiji niat kada saran urang teh niatna rek naon ibadah teh rek haliah dunya rek haliah akhirat nah tak niat teh teu sakedik jalmi anu niatna jang akhirat teu gaduh pahalana teu sakedik jalmi anu ibadahna jang dunya tapi gaduh pahalana kulantaran niatna anu sae kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yasiru bi suratid dunya bisu'in niyyah serjami anu amalna teh karena amal akhirat tapi jadi amal dunya goreng niat nya dina mah aya hataman Quran nya ieu mah tahajud nya ieu mah puasa nya ieu mah ngalaksanakeun sedekah jang naon akhirat katinggalna mah tapi goreng niat mah niatna hayang kapuji niatna hayang naik pangkat tah diberi duit 500.000 nah bejaannya dulur-dulur engke dina waktuna tong loba-loba teh 20 we tah 500.000 20 jelema ka dieu ka KTP-na kajikeun engke ngarah naon ngarah nyolok pan kitu nya ikhlas henteu pan aya kahayang eta mah cantang tos ikhlas tah anu ikhlas mah teu kitu ye masihan rek nyolok teu nyolokeun bae tah mere bae kumaha niatna mah sedekah sedekah niatna mah tapi teu jadi amalan alaman dunya we teu gaduh pahala aya jalmi niatna mah awak saen pada bulan mah biasa-biasa haliah dunya kam min amalin yatasawwar bi surati dunya wa yasiru bi suratil akhirah bi husnin niyyah serjani anu gambaran mah jiga gambaran dunya tapi janten gambaran akhirat jeung pahala akhirat ku sae niat teu pira ngojek teu pira ngarambe teu pira dagang teu pira macul dudunya sanes eta teh dudunya dina haliah kacirina mah tapi urang dina hate niat Gusti abdi teh bade ka pasar naon karena Allah Gusti jang napakah keluarga lillahi taala pan tiap lekahna teh pahala hungkul Gusti abdi teh bade ka sawah Gusti bade naon macul setiap panconganna teh pahala hungkul dan niatna rek ibadah da bagi ibadah da ibadah da sanes salat hungkul pan urang masuk arah sadiki gagah umur teh mah ibadah salat baru kan ka sawah malen ibadah ka sawah ge ibadah nambangan ge ibadah di pasar ge ngaladangan ibadah pan kapungkur aya ujang santri pan ada ajengan mah nya seueur ajengan